Iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema anu ria dorakan nama sarua. Maka kalau ibu ngupingkeun ceramah kieu gerari renang ngadamel status OTW tahajud. Gerak eureunna nyieun status alhamdulillah parantos santunan. Gerak eureun ngecetrek kongkorong anu 25 gram dijieun status alhamdulillah dari suami. Gerak eureun geulang ditembong-tembong bari gibrig aya nyambur pengajian hayu ngaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah menjadi sekar pangiring catur saka jadi kamudah rasa dibubuh ku alhamdulillah menjadi pangunduh rabu kepajegat kenaanan nyapukeun dia yang sunnah pasolekrah dinalangan ningkahkeun rasa calutak minculat balatak istren panastren rupak sareng rupak rezeki upati dina abdi sabar dikiri kedua kalimat syahadat dan janji sumpah amulan salinsi luncat ulang udatina dari gadang sidra tina supaya goreng izin sila pikok sinembah sejak usuk nuturkeun galur ki rasul tingkat lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Jati. Puja kagungan Maha Kawasa menciptakeun alam dunia serta isina manusia nyipatkeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam untuk urang dikasihna. Tuntuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbul Ghafur. Maha ngatur diangkat di luhur nikanya kajalma jujur serta ngalih keutamaan. Sholawat kali salamna Allah mugia matur ngagolontor ka junjungan urang sadaya sareng urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian parantos natrat ngagurak ka para sahabat nu opat nu teu gerak kana salat nu bereak kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu beuteuh fadeuh mitra sunnah ka para kulawargana nu ansep paket istiqomah imanah. Keunggul kukali nuruan ketika buka anginan keluntur kukali jalan sambil berkata para asatidah kori-kori'ah mubalik hormat dan simpuri uruanan juga simpuri ais pangampi kuku lemur dikawin bapak kadis bapak kadus RW RT BPD LB itu LBMD ibu miwah bapak sadaya merendah tinggi dina ieu matembatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Hari ibu datang ke dia berenang. Bahkan kudu jelas. Bangun tukang dagang jangan untung, tukang tani jangan hasil dari ibu pengawasan yang kenal. Terus jangan pincuk. Bangun ibu tujuan pengajian jangan pincuk, leuheung basah bu elan nyieun, dina teh nyieun ngadeun bujur tiga bubal tiga lain menang ilmu ngadeun bujur ngomongkeun haja. Nah, datang ke pincuk biji. Jadi sepakat sararea jangan ilmu. Ngaran ilmu jauh tong dijujuk, agang tong diteang, komo lamun nyeduh ka langit disilang motor kana beuneu sorangan. Di mana atuh eta ilmu na awak ibu? Bisa jelema kacician ku ilmu Allah bisa, bahkan moal bisa ku Allah diberikan ilmu kayak jelema moal bisa gumantung hatena masing-masing. Lamun jelema bodoh sik melik sulit ati tong ngarep-ngarep Allah bakal mere ilmu. Nah keur bodoh wae sik melik komo geus pinter moal geus sombong ku ilmuna. Mata rumus hayang menang ilmu adalah hate anu bersih. Lamun jelema ngarasa bisa, ngarasa boga, kali dieu Pak ilmu moal
ngarasa pampinterna, ngarasa pampisana, moal bisa ngadengi ilmu batur sabab diri ngarasa sampurna dina hirupna. Bahkan ngadengi ceramah ieu hate malam bakal eah-eahan. Ya, ceramah kitu aing ge bisa jauh-jauh mungkin mulai di Cimaung. Atuh naha lain kudu bongok sia. Kudu nitah ka urang. Maka mengarang kehidupan mah jujur jelema anu alus teh jelema anu ngarasa teu boga naon-naon. La haula wala quwata illa billah. Nah, ari urang boga naon sok. Boro-boro harta banda, boro-boro ilmu nyawa sekalipun urang teu ngaboga-boga. Bapak datang urusan kolot nggak bisa nolak henteu berarti lain bapak. Mana bukti eta baheula bapak keur ngora ayeuna geus kolot mah. Nah, hampura kadang-kadang urang mah aya keur ngora seperti itu geus kolot asa ngora. Makanya ya laki-laki boger keneh. Berarti teh awakna asa ngora. Lamun jalma geus bisa mikeun sifat rasa, tak ilmu bakal tumiba. Rasa maneh bisa, rasa maneh alus, rasa maneh pinter, rasa maneh hebat. Lamun geus bisa mikeun eta, ilmu bakal datang. Ngan lamun teu bisa mikeun eta, pangarep-ngarep ilmu bakal datang. Jelema miskin, sik-sik melik, sulit ati, goreng pucus, entong ngarep-ngarep Allah bakal mikeun harta. Nah, keur miskin wae goreng hate, komo geus beunghar moal teu sombong ku hartana. Maka kalau ibu hayang beunghar syaratna beresan hate. Gitu mah jalan batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli mobil ratuk angen, batur meuli sawah majarkeun menang nyegit. Entong ngarep-ngarep teuing bakal beunghar nu aya ge dipika izin kudu beunghar. Well. Tah, lalakon ilmu mah kitu we heula. Hate lamun jalma geus kosong hatena bakal sanggup dicician. Tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa dicician. Lamun iblis teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jalma anu jahat, maka iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema anu ria. Dorakana mah sarua. Lamun iblis teu sanggup ngajadikeun ibu jadi jelema jahat, iblis bakal neangan cara supaya ibu jadi jelema anu ria. Dorakana mah sarua. Maka kalau ibu ngupingkeun ceramah kieu gerari renang ngadamel status OTW tahajud. Geura eureunna nyieun status alhamdulillah parantos santunan. Geura eureun ngecetrek kongkorong anu 25 gram dijieun status alhamdulillah dari suami. Geura eureun geulang ditembong-tembong bari gibrig aya nyambur pengajian hayu ngaos. Secara tersadar jeung teu langsung batur dosana judi, batur dosana zina, batur dosana maling, urang dosana karasa bangga ku ibadah urang leuwih gede dosa batan batur. Well. Naon urang disombongkeun dina hirup da moal bisa. Ibu baheula apa disebutna ibu teh bentangna Sumedang? Coba ngacung ayeuna bentang Sumedang. Lempang geus hese ngomong balelor, buuk geus wisan mate bentang Sumedang ayeuna. Ternyata ngaran hirup teh aya perubahan. Ngaran naon Allah nyiptakeun Bapa jadi kolot, ngaran sadar supaya urang teu sombong arasa ngora wae. Buuk hideung jadi bodas, lempang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelor. Orok eueuhun tuan seuri lucu. Ini beak buntu seuri kakeun. Baheula bapak keur ngora uang sukro drok-drok mata resep nu ngadenge heuh keur ngora. Geus kolot ngadal sukro ngademeng bali jero da buntu lalu kita. Malah mah da kajadian buntu katelak sukro kaluar. Maka karang geus kolot tah kudu sadar kana kakolotan. Ya. Maka geuning urang teh teu wala kaya teu boga naon-naon geuning urang teh Pak. Geuning hirup teh ukur dititipan ku panyebut batur. Disebut pinter lantaran aya nu bodoh, disebut beunghar lantaran aya si miskin, disebut pejabat lantaran aya rakyat, disebut jamaah lantaran aya umat. Naon sombongkeun ukur sesebutan. Disebut pinter kudu bodoh, mata nu pinter kudu bersyukur kasaha anu bodoh, ku cara loncoran jelema bodoh. Tapi nah kenyataan geus pinter ngadon ngahina nu bodoh, deuk ngahina mah teu kudu sakola luhur, deuk ngaledek mah teu sakola ge becus.
Disebut beunghar lantaran aya si miskin. Maka jelema beunghar kudu syukur kana miskin ku cara manfaatkeun harta nulungan jelema miskin, tempo kaweng beteungna, lalajuan imah bututna, lalajuan budak teu sakolana biayaan kudu beunghar. Aya imah beunghar geus BLT hayang. Begitu patut kata bersyukur ku harta. Aya beunghar hayang, aya BLT hayang. Tapi kata kebagian TLT di edan-edan, edan RWO sarua jeung kadesna. Kita kunaon dari ibu nyarekan RT RW jeung kades sadio atuh dah batur menang BLT aing teu. Kita kan ibu mah gedong sigrong mobil mewah sawa lega kongkorong boga gandeng ustad fanatik kadang dicarekan. Ya abdi teh bodoh pamuntangan iwal ti ka RT cenah aya katulungan gandeng sia. Dibere, nah ada baragagah kalau kain aku gedongna dicairkeun kabang bari mawa motor Mio. Pami deui jeung kuring jeung ibu bade naon gandeng. Lain jeung ibu rek naon nyairkeun BLT. Berarti si ieu teu bersyukur ku harta. Dalam menjadi jelema bersyukur ku harta malain kitu di mana RT mere, kades mere leuwat protes. Pak RT, Pak RW, hampura nama gedong sigrong mobil mewah sama lega budak ge sarakola piraku emak menang BLT ngan hampura deuk ditampa ku emak ngan pangikeunkeun deui ku RT sama ku RW kamu miskin eta bagian jeung hakna ta eta syukur sabenerna. Angger kajeun keprok teu percaya bahwa keprokna kitu teh. Maka naon hartina beunghar katuna ujung-ujung kahirupan masa rua itu nu beunghar maot nu miskin maot anggar poe warna goda gua suka nu beunghar ku warna ungu nu beunghar maot nu miskin maot anggar dianteurna ku pasaran teu bisa ku model Avanza nu beunghar maot nu miskin maot anggar pak di salatan sakitu rakaat anggar di tahlilan ge sakitu malah madar ku kuring dianalisa ternyata pang gede-gede jasa teu miskin. Maka aya jadi jelema miskin, aya jadi jelema beunghar kudu daek deukeut jeung miskin. Nah, nu miskin mah aya nu maot panggeulana nyokot pacul nyeun kuburan jadi teh tah oge daekan. Aya nu maot panggeulana nyokot pasaran, aya nu maot panggeulana nyokot boe, tahlil 100 poe si miskin taraeun. Mata pejakeun ieu ka urang dieu geus aya nu beunghar sombong. Kali-kali mah miskin dendam mau sieta bikin paculna mangga ada mau kuburan sorangan tuh aya pasaran gerak bubuk ku sorangan ka aya boy mun tau sorangan teu bisa lempang teu bisa acrok-acrokan ka kuburan mangga ngeuleuyung sorangan keukeuh manusia butuh ku batur pak matak sahebat-hebatna urang sapinter-pinterna urang sing sadar hebatna urang aya doa batur nu diharap. Termasuk pejabat disebut pejabat lantaran dicoblos rakyat. Dari rakyat penyoblos mah jadi naon sih eta. Maka kerjaan di pejabat tong sombong, tong songong, tong so ieu lur turun ka rakyat atuh. Nah, apa jadi pejabat lantaran ku rakyat dan rakyat teu nyoblos teh jadi RT Aceh. Matak bersyukurna pejabat bicara mensejahterakan rakyat ngareret beteung rakyat nempo imah bututna rakyat tempo fakir miskin di tengah-tengah rakyat tempo budak yatim dikalkulasikeun sadesa deuk dikumahakeun eta pejabat. Bener. Oh well. Ternyata urang teh teu kudu sombong kudu disebut para ustaz, para kiai tong legek-legek deui. Disebut ustaz teh pedah we aya jamaah. Dawuh jamaah urang mah ngomong jeung tembok. Mata ustaz anu alus mah ngahargaan ka jamaah. Bisi ibu rek kawangkong, pek, deuk balik jug. Cenah mah deuk bubar atau we tinggal ngeusan nu rugi bu elak. Bebas hirup. Bener. Mata Islam datang kana hate teh keur ngabebaskeun penyakit hati. Maka hakikatna jelema nu boga penyakit sirik, pidik, jahil, kaniaya, istren, parastren, dudumpak, rurumpak, cadu kudu bisa hargaan kana kaalusan batur moal pernah.
Hiji daun moal pernah bisa munian dunia, tapi daun nakal karena panon bapak maka dunia jadi teu katembok. Jelema bersih hatena bakal bisa lalajo ka alusan batur, tapi lamun nakal dina penyakit iri dina hatena cadu kudu bisa nempo ka alusan batur. Lamun penyakit iri, dengki, jahil, kanigaya, geus nakal na hate, moal bisa lalajo kana ka alusan batur. Nu aya ge di lalajo teh gorengna batur. Bahkan lalajona hayangna kagorengan, deuk dibeja-beja, deuk cenah kotor, deuk ngarah-ngarah darajatna. Maruk kana ngarah-ngarah darajat kudu diomongkeun ku si eta. Sapanjang manusia kene mah anggar manusia mah boga penyakit Pak. Bener salah alus kedul, bener salah alus goreng daek kedul sarua kabeh. Bener? Ayo bapak-bapak, daek ka masjid teh ayeuna. Coba saha baheula bapak keur ngora? Nya juga bayangkeun. Ya, mata kalau mau kurang terus daek ka masjid, tong laksanakeun dina kelek asa aing kang daekna sedengkeun baheula mah saha bapak. Ayo ge ibu, basa baheula pernah ABG saha nu bobogohan dina poe keur lalajo wayang. Ayo nu ulah dieu. Saha nu baheula pasarung-sarung lalajo layar tancer gitu. Geuning urang teh pernah ngalaman bedegong. Ayeuna urang geus kolot ngarasa sok ieu sok soleh, na geus dikumpul terus sabaretok. Kuaat cahannya. Heuh, tahun itu korban TikTok. Beda well. Maka tilu tingkatan keilmuan di setiap manusia. Hiji jelema nu karek wawuh kana ilmu, dua jelema nyicikeun ilmu, tilu jelema bisa ngamalkeun ilmu. Cing urang nu ngariung di dieu karek nepi ka mana ta ilmu. Hiji wawuh kana ilmu, dua nyicikeun ilmu, tilu ngamalkeun ilmu. Jelema nu karek wawuh kana ilmu cai kolomeran jadi anggap lautan, masalah leutik sok jadi gede. Nah, pan karek wawuh deuk nemongkeun si hung dirina. Yang urang kang akangna, urang kang hebatna, urang kang alusna kolomeran. Sehingga sifatna ngabah laleur ge kumriem. Laleur eunteup dina piring, cor dibom, laleur paeh bapak ge koin. Bira kadang ngagebug laleur, sieukeun we. Teu kudu make nafsu-nafsu aja. Inilah zaman karek wawuh kana ilmu. Lamun jalma geus bisa nyicikeun ilmu, maka bakal tawadu hirupna. Batur leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih keren batan urang, batur leuwih pintar batan urang. Saengga ilmuna bakal tawadu, mampu ngahargaan batur lain diri anu hayang dihargaan ku batur. Karena lamun bapak ibu masih kena hayang dihargaan ku batur, berarti ibu tetep berharga. Bener. Nana berhana disebut al-mukarram, dawirang sebenarnya. Al-mukarram, nana berhana, era. Nama bejeung era. Al-mukarram teh yang mulia. Mulia kalebah mana kuring? Salat subuh ge sok kabeurang. Batur zakat kuring kadang-kadang henteu, tuluy disebut al-mukarram. Sarua we jeung nonyok. Bener. Dua al-mukarram teh yang mulia, nu mulia mah anu mere, lain nu dibere. Ai posisi kuring ayeuna mere dibere. Saha nu merena? Wah, berarti al-mukarram mah buela. Apaan orang yang lebih baik itu adalah orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Sedangkan bae ayeuna kuring teh anu nampak, lain nu mere. Ai ceuk piala teh atos atuh cek ustaz jadi al-mukarram teh sudi kudu mere. Ya. Ilmu mulai kuring lain, teboga. Sing sumpah, boga naon, ngana gerhan. Teu boga naon. Demi Allah. Geuning eta viral, maruk hayang gitu viral da emu. Sok geus bapak hayang viral gantian da aya jadwal sabulan deui sataun ka hareup geus pinu, jug ku bapak jug. Enjing ka Karawang, ka Bekasi, ka Banten, ka Jawa Tengah, jug abdi rek sok ku bapak. Ngan insyaallah bapak ngetakan itu moal amat. Naon makna kahirupan entong sirik entong panas ku milik batur ku takdir batur yen jelema 10 jelema 10 takdirna 10 jelema 10 nasibna nanaonan make jeung kudu ngomong kana takdir batur omean takdir sorangan
Lamun Pak Kades jadi Kades, entong bangga. Nah, di satu kangen Kades bakal aya jelema nu goreng Kades. Saha eta jelema nu hayang jadi Kades. Berarti nu sirik. Mun Bapak Ustad, Bapak ajengan diomongkeun ku batur tong dilawan. Nah, berarti si eta nu hayang jadi ustad jeung hayang jadi ajengan. Mun bisa mah pikeun, kok ketemu sia. Sabab jadi ustad, jadi ajengan, jadi kades, jadi RT, lain meunang hayang dirina, tapi dirina mah ibarat wayang nu keur diinggalkeun ku dalang. Weh. Lagi ibu pengajian ka dieu ieu teh keur kata pelan ku dae. Sok ibu keur kata pelan ku kedua. Urang ge apal tina kiceupna. Disambor ge ku tetangga, hayu ngaos, kayaknya sekedap rada jadi bobokong. Maka kalau ibu keur daek, kalau nepak dada, saing pang daekna. Nah, ya saha ibu. Benar. Seseorang paling indah. Nu paling indah itu bukan bertemunya aku dan kamu. Pertemuan yang paling indah itu bukan bertemunya aku dan kamu. Papangih nu alus lain papangih nasim kuring jeung ibu. Tapi papangihna jelema nu alus adalah papangihna dirina jeung dirina. Mata cobaan ibu ngawangkong teh jeung awak ibu, entong ngawangkong jeung kasalahan batur. Sabab ibu nu bakal ditakon ku Allahna, ibu nu bakal dihisabna, nah urang geus ngahisab amal batur. Jadi kada jerok. Belum selesai. Pertemuan yang paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan yang paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Sehingga jelema nu apal kana dirina moal hayang mau jeung kabareng patutan batur. Jelema nu hayang panggih jeung dirina mau jeung katereukeun batur. Sabab dirina ngodok kana eusina saha urang sabenerna. Ternyata Pak dibolekerkeun mah baong, bedegong, teu balik, teu eceug, sirik, pidih, ya ieu kana ya, istren para istren dudupak, lulumpak, dicatat hiji-hiji. Inilah diri urang. Beletuk di batur ngomong, ya aben di pengajian, ari HP kudu peta, nuhun pada di bejaan, dicatatkeun ku kuring, nomor 7. Moal kasihkeun jelema, lamun pagawean nyatetkeun ka gorenganana. Kunaon jelema sok kasihkeun lantaran sok nuliskeun ka alusanana wungkul. Pardon. Gerak ka Pak Ustad, naon eta? Man arofa nafsahu, pakon arofa robbahu. Jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangeranna. Deuk wawuh jeung Allah kumaha, unggal poe wawuh jeung ka goreng patutan batu. Well. 2. Sapanjang bapak jeung ibu ngewa kene kanu salah, ulah coba-coba ngomongkeun urusan bebeneran. Hese ieu. Sapanjang awak bapak jeung awak kuring ngewa kene kanu salah, ulah coba-coba ngomong bener. Nah, berarti bapak can wawuh jeung bener usa bener. Apa tugas ka bener teh memeres jelema salah, lain ngewa kanu salah, mata lamun hate ngewa kanu salah, entong coba-coba ngomong bener, biar lelean batur. Ya ceramah kahatian, beda umut-umutan saraya. Teuing tuh kata. Apa fungsina bener mah memeres jelema salah lain? Heueuh lamun urang geus bener, nah make jeung ngewa kanu salah. Apa tugas ka bener mah meres anu salah, lain kudu ngewa anu salah, Lur. Bener. Naon hartina urang bener, lamun aya jelema salah ku urang anu disalah-salah. Berarti hakikatna tugas urang teu cocok. Mangga wilujeng lieur. Maka hakikat ilmu asupkeun kana soca bakal salado, asupkeun kana cepil bakal nolak dosi, asupkeun kana lameuy moal ngajirikeun batu, asupkeun kana hate diajar bersih, asupkeun kana sampean ngalengkah hayang bener, embung kana jurang kasalahan. Inilah ilmu disebut teh al ilmu nur, ilmu ke cahaya, teu geura oncoran atuh ilmu urang. Oh iya. Puas ditolak. Ilmu kabagi opat, Quran kabagi opat, dunya kabagi opat, awak ibu tina opat.
Matak cekolot papat kalima pancen. Awak ibu dina opat taneuh cai angin seuneu eueuh hiji lain ibu. Taneuh aya awak ibu, panas aya nafsu ibu, kan angin ae. Opat na awak ibu teh taneuh na aya, cai na aya, angin na aya, cai aya, mana bukti? Lamun sedih geuning nyurulung cai panon, iraha ibu nyicikeun cai kana panon. Sing sadar balik ke geuning kana awak lain balik kana kagorengan batur, balik kana awak sorangan, maka bertemu paling indah lain bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika diriku sudah menemukan aku. Pokoknya ngerti unggul menjelang. Lempeng unggul. Lamun jelema masih kan nyaritakeun goreng batur, salah batur, teu cer batur, berarti si eta teu weuh jeung dirina. Bapak ngomongkeun kagorengan batur, nah bapak geus teu cicing dina kasalahan. Nalika kuring nuding-nuding kagorengan batur, nah kuring geus teu cicing dina kasalahan gitu. Sapanjang setiap manusia bener salah pada boga, alus goreng pada boga, bener salah pada boga, daek kedul pada boga, inilah karan manusia. Lamun geus teu boga kasalahan lain manusia, malaikat. Sedangkan manusia diapi kedua perkara, malaikat katuhuna, setan digireunana. Kadang-kadang ibu jadi malaikat, kadang-kadang ibu jadi begitu. Kapan bapak kerja di malaikat mah kumaha ngomong aduh moal aya deui nu panggelisna bojo apa. Kerja di malaikat. Beur pasea aya keneh bahasa kitu Allah nu aya ge bagong. Atau ibu nu kudu jadi malaikat, ulah jadi setan duanana. Kumaha cek ibu? Aduh, nyebat bagong. Berarti sabtu peuting teh salila ieu teh hees teh jeung jalurna. Boy anak eueuh mamah teh geuning bagong, bapak oge sami bagong. Berarti abdi teh ladang, anak beguja. Setiap manusia bener jeung salah pada si boga, mata gerakeun nyaritakeun salah batur, dan urang ge sok salah jiga batur. Bener. Nah, wana tu sifatan dendam sifatan di hidup, di leyak, di geluhan, di kemuhan, di rujitan, di cuaan, di ngewaan, genep bulan, halodo, molor, hujan, sapoe, bandungan ku bapak, nyukut, hejo deui, tutut, hirup deui, lauk, nyampak deui, tukang tani, seri deui. Artina taneuh teu nyimpen panyakit dendam. Maka cenah beja ibu tina taneuh, kuring tina taneuh, tong sok dendaman, da sifatan mah teu boga panyakit dendam. Maka lamun aya jelema anu boga panyakit dendam, tinggal ditanya, buah-buah si eta taneuh sengketa. Abi omongan wae. Ada jeung lanjut buat pasien. Seuneu teh panas. Ibu hayang salamet, kuring hayang salamet. Geubah balik kana hate tong kapanasan diri ku milik batur, tong kapanasan diri ku harta batur. Jelema anu panas barangan nyiksa dirina sorangan, nyieun neraka di alam dunia. Cak, itu percaya. Dalam sifat panasan apa kana diri mah aduh, gue ela ngayakeun pengajian anak, pasti kan ngewa mah. Bapak anu majuna tempo nu ngewa nyaho aing oge sia eta maju nyepi geuleun nyiksa dirina sorangan. Bener. 1000 jelema ngarendahkeun ibu moal mungkin ibu rendah lamun pun payapun ibu kudu mulia. Maka tongkeun ku jelema nu rek ngarendahkeun diri urang hakikatna dirina geus ngarendahkeun dirina sorangan. Mantap. Kalau hirup tah. Tuluy aya deui angin. Mun anjing geuning ieu teh aya pengumuman bahampura cenah urang dieu geus pakades. Yen aya nanti bakal aya angin puting beliung, ibu bakal salamet ku angin puting beliung tinggal ingkah. Tapi hiji jelema moal salamet lain ku angin puting beliung, kunaon eta ku angin anu leutik ka hirup. Ayeuna ge ieu pangaosan dina salam, tuang atos, ngopi atos, ngarokok atos, salik di genah-genah, soroyong angin leutik, teh saeutik jelema pangaosan nu nutak. Kabeuriang jelema lain ku jujuk kuda, tapi kabeuriang jelema ku jujuk pedak. Musuh paling nyata lain batur, lain geuleuh, lain cua, lain ngewa. Musuh paling nyata adalah awak ibu sorangan. So, mesti dipercaya. Baheula zaman Jepang jeung Belanda, masjid dijaga ku Belanda, tapi masjid pinuh nyawa ditanamkeun. Dinten ayeuna aya Belanda jaga masjid ulah diasupan. Oh, tapi naha kosong.
Berarti musuh paling nyata saha? Kedua nama. Maka kuring hampurannya ulama keilit-ilitan ke Palestina kok tekna. Ayo ke Palestina jihad, Allahu Akbar. Cek kuring tuh bedil lagi. Nah, tes ngabedil piit eta piit cikieuan. Ngabedil piit wae oh kemampuan komo ngabedil Israel. Cintrek naon Bapak Palestina jihad, belaan Palestina deuk mapah. Heuh, pae kadaya kolot kieu. Jihad nu sabenerna keur ibu jeung keur bapak merangan hawa nafsu sorangan. Bener. Jelema anu bisa merangan hawa nafsu sorangan saha? Ieu tah nu dihana. Tah Pak Kades, yeuh Pak Ustad, tuh Pak Kiai, tah ieu Pak ajengan-ajengan anu asli. Geus bisa merangan hawa nafsuna. Apaleun kuring nanagerhana, apaleun kuring budak marah, apaleun kuring seperti kieu, apaleun tapi anjeunna daek hadir mupikeun kuring berarti geus jampuh ngalawan ka egoisan dirina. Weh. Bapak boga oncor anu leuwih alus batan kuring. Hayu atuh urang beberengan oncor bapak jeung oncor kuring urang bapak bogoan berdasarkan fungsina masing-masing. Ai kenyataan naon jeung Pak? Jelema anu boga oncor ngaran ditiup oncor batur. Padahal nu manehna ge bakal diak baterai oncor. Atuh nu akhir na Ustaz jeung Ustaz teh paranoid kabeh. Mana buktina eta perebut usul jeung teu usul poek sarare. Eta buktina kunut jeung teu kunut jadi poek sarare. Palingan atuh masyarakat mending aing teu ka masjid. Nah, masjid teh dipake galungan. Maka naon lamun hirup silih ajenan. Bener. Nu 11 jeung 2 kilo teu kudu silih omongkeun. Batur 2 kilo urang 11 atawa urang 2 kilo batur 11 bebas. Silakan. Teu kudu ngomentar anu 2 kilo. Itu keur ngalakukeun, urang keur ngalakukeun. Sok we halus-halus dina ngalakukeun, da lain perkara lila. Rakaatna lain perkara lakoh bacaanana, tapi anu ku Allah dipenta adalah bener dina praktek amal sapopoena. Ngahulang lur. Ya. Tuh cai. Tah cai mah di halangan ku ibu cai naik ka luhur. Di halangan deui rembes ka handap. Di halangan deui cai mah sifatna lupa. Naon makna tina cai? Jalma nyieun kahadean entong karna batu resep. Jalma nyieun kahadean entong kahalangan kudu ngewa. Kadang eta aya jelema pro kontra resep jeung ngewa manusia. Jalma mah moal aya salamet ku bibir jelema, boro-boro pangkat urang loba dosa, pangkat Nabi Muhammad ge kudu ngewa mah digelo-gelo. Berapa? Ai kitu nama. Komo urang atuh jelema belet kieu. Nya. Da ibu yo, geus dandan ibu teh nya. Make oda, make lipstik, make blush-on, sifat pongpong, bulu panon sambung. Ieu aya kaca beunteung, gigiana gini gitu. Ibu teh aduh geulis ieu urang ibu teh. Turun berarti ieu mah pas saya teh budak teh gusti ka bawah. Deuk di kumaha ibu eta budak. Tuh deuk dicareka. Kunaon budak dicareka? Karena ibu ngarasa terhina ku omongan eta budak. Kunaon ibu ngarasa terhina? Panyakit mah aya di ibu, bongan diri ngarasa geulis. Ya bener. Lain batur nu nyieun dosa teh urang. Bapak daek ka masjid cek hate masjid. Bubar di masjid panggil jeung jelema deh jelema kedua gitu mah hareup urang bisa. Bapak nu bakal nganggo gagabah nu adan jeung koma teh saha aing tah. Kunaon bapak kasih belum disebut kedua lantaran bapak boga penyakit asa aing pandaekna. Teu sadar Pak iblis cerdasna. Iya udah. Da sebenarnya mah kedul pengajian teh nu salah lain nu kedul ieu tah. Nu salah kunaon batur tara pangaosan nu salah lain nu tanah nu daek. Iya, begitu percaya. Wayang nu baru bagi ceu. Ari ibu nyamper pengajian kana masuk anu tara. Masuk. Nah anu tara disambeut. Oh, seberapa. Kapangi nya kesalahan. Bapak nyamper pengajian kana masuk. Padahal cek logika masuk mah teu disambeut, da masuk. Nah anu tara disambeut. Da alimeun. Nabi Muhammad dakwah ka urang 23 tahun, ibu ngajak batur sakaraha poe. Leboka.
Terus kalawan bebeakan dianggar eleh. Nabi Muhammad ceramah dakwah tauhid, fikih segala rupa 23 tahun teu bosan-bosan dihina, diledek, dicaci, teu bosan. Ayeuna ibu ngajak tetangga pengajian sabaraha kali? So, 3 kali. Tulis monis ya, mah kedul berarti orang kata lain itu iya. Maka kita menuduh harus jauh menggandang akan ke dosa menawak kurang lur. Kenapa ya diajak teh? Kenapa ya? Nabi 23 tahun, ada ibu ngajak jelema isi para poin. Waduh, malinten awaduh. Percaya. Berarti kesalahan mah ayeuna awak urang. Kunaon ayeuna aya Bang Eno? Kunaon ayeuna Bang Eno? Nu salah lain rakyatna, tapi nu salah adalah hadesna. Nu salah adalah kadesna, nu salah adalah ustadna, nu salah adalah jamaah pengawasan. Nah, Islam teh boga dalil infak, boga dalil sedekah. Lamun Islam daek infak sedekah, teu mungkin aya Bang Eno. Nu miskin bakal katulungan, nu boga hutang bakal kabantuan, yatim bakal kabere. Islam teh kudu kitu dulur. Ku sabab para duit sararea, nu miskin datang ka ustad cek ustad eueuh, datang ka RT eueuh, datang ka kades sarua, datang ka jamaah pengajian ge sami, akhirna nu bageur ieu budak parawan 2 bari bawa motor Beat. Bawa cici anu baru hutang cici mah. Udah tuh kajian mau dibewa. Cici murah. Maaf Ustaz ini nyian dalil keterangan bejakeun eunang renten eunang riba neraka silahkan rangkeun hukum mengese lain rangkeun tapi ngajalankeun eta hukum. Uling pernah mencakan eunang si Bang Eno renten riba dina salat Jumaah karang ceramah di ditu. Oke, renten riba neraka. Urang teh saer teh datang ka urang, atuh aya ka Bang Eno kula mah kajang Ustaz teh pada ngeclok sawah ya. Ya, dari solusi nama hese. Maka terangkan hukum soal babari tinggal ngapalkeun, tapi mempraktekkan kata hukum hampuran. Lamun pakades bageur, ajengan bageur, jamaah pengajian bageur, katutup ka Bang Eno mau datang-datang. Nah, kabutuh miskin katulungan, yatim kabantu, dosa aksara kabelahan. Benar. Maka musalah adalah hadesna, ustadna, jamaah pengawasan. Kunaon ayeuna aya prostitusi itu nu di jalan hoyak ieu karek keluar. Otak prostitusi bonon atuh. Apa aya di dunia? Tuh para hoyak ieu karek keluar kolor parono, kalau huruf MC buung di beureuman, cari cing harapan caringin, lo lalaki om, check in om. Kalau cicing bola mudi. Dari apa mata sering sarua apa pakai apal. Kayak kieu kalau om, check in moal semua. Abdi mah ustaz ngagerhana. Allah cenah viral, om selfie aduh om. Hanya ustaz selfie jeung rok podong. Tapi sana aku teh ngefans sama Pak Ustad. Oke lah sudah orang yang solusi rok sih kebayang eta ke gitu. Tapi tetap ada yang selfie tenang. Orang yang baligo partai. Aja baligo partai punting tajil rok. Aya kaluhurna aya apa partai deui, wah gunting deui. Mata pun ternyata bisa aya nu kalinitan baligo ku abdi. Om cenah kumaha tiungna tenang, urang neangan tapak meja. Ter ditiungan heula kakara abdi daek dipoto. Sing jadi fitnah. Geus kitu teh nya ieu geus kitu. Bisi bapak hayang apal saha nu salah, lain si eta lain. Sing teh neng akan gaduh artos 250. Keur neng
Nancing teh bayana, cuma teh bari di hotel tebulan duit. Bari di penginapan boro-boro. Belah itu aya kebon buncis. Abdi mah dirinya harita. Cicing heula kalau ka cirinya. Aya kebon buncis, aya saung 3 ka 2 meter. Ge, balik mulon. Tah sing duit 2,5. Lain keur naon ukur hayang nanya, kunaon neng bergawe di nu kieu. Sakitu digere 250, ada jeuri. Acing tempat yang ciri, kan hayang duit, cuma duit dari tol. Tebutuh duit, lain tebutuh. Ngan pertanyaan kata sensitif. Benar. Seperti ibu, bis apa jelema acan kawin, ditanya kawin. Hayang nonyok. Seperti ibu ngedeng-ngedeng kongkorong ka jelema nu teu make. 25 gram ieu teh. Kumaha nu teu make? Saha nu nanya? Singka apa 2,5 ngandep nanya kunaon bergawe di nu kieu ngadon ceuri dipuiskeun ku abdi pertanyaan anak hiji neng gaduh ibu Rama henteu berarti yatim hiji neng gaduh caroge kabur tapi bengok lalaki teh teh kana kawin hayang ari kare kapusur jeung ingkah wae sia eta lamun udah dijadikeun rana juga ke pengadilan agama karena beres ke surat cerai lain jadi kabur lagi sing tanggung jawab lagi kayak loba pengalatas janda bodong jangan itu buka surat cerai ya kawin deui bingung ini kasih disieun kena ku undang-undang sieun dianggap perzinahan secara negara well. Jadi cinta neng itu gak tergaduh saroge, henteu gaduh orang kali 2 berarti itu randa anak 2 bari yatim piatu ngahulang buat kulit. Nah kemana cinta saroge neng kabur. Cinta aya fotona dibikeun aya tanah HP abdi, mata abdi ceramah ka dieu tumpat boga bapak teh ada diapunkeun buah bapak gitu. Da kumis teh ada ipis di juru. Kan juga itu. Wah, iya. Jadi salah tineng teh kabur. Ayo budak teh kumaha daharna? Tah eta bisa. Heuh cinta diri tu aya kades, geus kades deui wae. Aya cenah kades, aya cinta diri tu dewan-dewan anu nyaralot kamari tuluy meunang. Aya osok barang bere ka neng pan sidik neng yatim piatu. Jawabanana asa diminta peluduk. Nah, karena itu ukur alus kampanye kenyataan waduh. Lain cek kurang Pak Kades tong kasih go. Cek si itu kurang udah. Ada mah kadar nepikeun bahasa sih. Cinta aya ustaz di neng aya, heureus sok ceramah aya. Cinta osok barang bere ka neng pan sidik neng yatim piatu. Dia ustaz geus arwana, ukur kadar abi ngumpul, barang bere mah kacangnakeun mentingkeun diri sorangan. Hampura tah lain cek kurang cek si itu kurang udah. Cinta aya teneng jamaah kawasan sok abdi-abdi mah abdi malam Jumaah yasinan malam Senin sholawatan nariyah badriyah sifat jeung segala rupa cinta osok barang bere kaneng dia ukur paramer baju ukur paramer tiung barang bere makan caringakeun rumah sakeun ibu paingan si eta betah gawe dinu kitu lantaran orang sebagai umat Islam poho karena dalil Quran infak sedekah tapi orang nahan infak di sedekah akhirnya dahar deuk di mana miara budak deuk di mana imah di mana nyapa paksa ngajualan boluki tong di jeroan sama kan ibu sedikit ngerti kan lamun budak ibu nanya kumaha ya ada yang ngajual boluki Bajing reneng, berarti cinta gawe di nukieu teh. Mahal cenah abdi re. Da abdi ge apal keterangan agama, cinta kumaha? Gua latak robujina, ngagebog Pak. Nah, usul kieu nu digawe di nukieu teh nya modalin. Ini cinta neng apa? Ada dalil latak robujina. Kuninga ada abdi teh siang ngaos. Nah, kuning we abdi teh kikiran. Gua aja mah bapak. Waduh. Bajing eureun atuh pangga cenah abdi teh naon sing syaratna sikah abdi ku aa
saha gawe ustad kudu kawin jeung kitu patut. Maka pilih bapak geus ngarasa sampurna, pilih bapak bade nikah ku abdi dianteur peuting ieu kan. Lumayan Pak 26 tahun moal kene. Sok pilih bapak bade kuring yakin situ euleun jadi nu kituna. Kuring yakin bapak menang pahala lantaran miara anak yatim sadua-dua. Bener? Mata nerangkeun masalah babaris tapi solusi soal hes. Pan jika neng ke sekolah, meureun kaluaran sakola nya, cing daya boga ijazah gaduh atuh gawe di pabrik, pos teu apal, gawe di pabrik, can nyogok macan bisa katarima. Teh heuh teh bener katanya hok urang ieu ngan kanyataan heuh. Ternyata nya balik deui soal paling aku Umar bin Khattab ketika aya jelema anu ngadu bab harta di paling batur, maka Umar lain nanya bangsatna tapi nanya ke beunghar osok jakat jeung tarana. Lamun ceuk beunghar kami kara jakat, ceuk Umar meujeuh batur maling harta maneh. Sebenarnya karena HP nanti unggul. Bener. Maka nyalakan batur mas soal dolari. Tah yang saya mana yang solusi. Timbul pertanyaan ibu, Ustaz Kiai asa beda. Henteu beda henteu. Naon bedana bapak jeung abdi henteu. Ngan sakadar bajuna, sakadar wujudna, sakadar jirimna. Undur man pola tandur. Ulah deuk nempo ka jalma nu ngomongna tapi tempo eusi omonganna. Beda abdi teu di kopea. Beda abdi teu di sorban. Beda abdi teu di gamis. Kita sok kepo. Abdi mah pikiran ke parentah guru, abdi mah jelema nu takin ka guru. Bapak nitah lain guru abdi caduk nu di buku. Lamun guru abdi geus nitah, kadang-kadang abdi dititah ancup ka lautan jero abdi eudeuh. Cek guru abdi, Abah, urang mah jalmi biasa, anu can meujeuh ngange acup nu luar biasa. Jadi, sok umur saraya. Urang mah jalmi biasa, can pantes ngange acup luar biasa. Mana luar biasa teh? Baju kakiaian, baju kaustadan, baju kasantrian, baju kaulamaan. Inilah baju-baju luar biasa. Gamis, udeng, sorban, tasbih. Tak eta mah baju luar biasa. Ari abdi mah dari rumah saja lemah biasa. Mata pakai baju teh biasa-biasa. Ari bapak-bapak mah ada jalmi luar biasa. Entong maksakeun maneh jadi abdi moal kamentan. Bener ya? Jadi pakai celana biasa, ngomong biasa, baju biasa. Abdi sadar, abdi manusia biasa, lain manusia luar biasa. Gitu. Jadi abdi ngaguru, cek guru entong. Itu mah acup luar biasa. Berarti abdi dianggap guru jelema biasa. Ya Pak. Atuh ayeuna cek jamaah abdi luar biasa, teu ngaruh, Bro. Wah, naraduhana euy. Pengawasan orang datang ibu berarti dia luar biasa. Ayah harus berabdi sugan songong bohong bangga henteu justru sirik ka Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah jalmi sangsara tapi tarumpah dari saya di surga. Urang jenama viral di dunia tentang viral di alam akhirat. Bener ya? Alasan abdi teu make jubah, teu make gamis, teu make udang teh, abdi jalan biasa keneh. Makom abdi beda jeung makom batur. Ari batur mah di dieu aya di Sumedang, Kiai Haji pun guru Abu Muhyiddin, anjeunna mah jalmi luar biasa. Lawan tipe tawaringin Kiai Haji Sargol Apik, anjeunna mah jalmi luar biasa. Ayeuna bapak-bapak anu hadir di tempat, ieu teh jalmi luar biasa. Matak mangga lajengkeun acup ka luar biasaan. Ngan ulah ngaganggu abdi mah jalmi biasa. Anu ilmu ge teu bodoh-bodoh acan, pangabisa teu boga-boga acan, abdi mah ukur nganalkeun la haula wala quwata illa billah we. Gusti teu daya teu upaya, angin Gusti maparin kakiatan jeung kapercayaan. Mangga atuh Gusti pangjagakeun lisan abdi, pangjagakeun akhlak abdi, pangjagakeun bibir abdi, pangjagakeun rekah abdi, pangjagakeun hate abdi. Mata kehidupan seperti kitu nu aya lain dirina tapi sifat-sifat pangeranna. Bapak teh ulah aya bapakna tapi kudu aya sifat Allahna.
Ada urang? Ieu teh ibu-ibu teh ibu-ibu teh kudu leungit ibu nama nu kudu aya teh sifat Allahna mata lamun bapak hayang tepung jeung Allah babari minimal henteu tepung jeung jirimna tapi urang tepung jeung sifatna Rahman Rahim nyaahan asihan bakal katempo ti eta jelema anu kaanjingkan ku sifat Rahman Rahim nyaahan asihan deudeuhan teu ngarendahkeun batur teu sirik ka batur teu ngaledek batur teu mitah batur dirina keur bareng jeung Allah. Maka bapak keur jeung saha poe ayeuna maka jawab ku hate bapak masing-masing. Lamun amal keheul rujit cua ngewa saha nu ngajarkeun kitu Allah saha Innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang naon eta sifatna lamun ibu keur jeung Allah kurumoy budak tetangga nonton polo dagang coro meuli mah tak berarti ibu teh keur babarengan jeung iblis Kalah. Lamun ibu keur jeung Allah, lo budak tetangga dagang combro nonton leho, meuli moal. Kelas teuing tah. Nah, jeung moal meuli. Geuleuh. Oke, urang lupa. Lamun kabeh manusia sifat kitu, bakal lalajo goreng batur, moal lalajo ka alusan batur. Akhirna 10 tahun ka alusan bisa beak ku hiji kaula. Sabar urang lalajo gorengna lain lalajo alusan. Saha paingan Pak ieu geuning merahna. Si bapak teu percaya, si bapak bapak usaha 10 tahun, melaan anak, melaan pamajikan, sapoe bapak beger kumaha ibu. Nu 10 tahun bakal beak ku beger sapoe leres. Iya geuning pamer. Padahal nyen kahalusan nama 10 tahun di hotel, tani, macul, dagang, geus jadi duit, jadi imah, jadi dahareun. Pedah bapak kagoda kurana. Sapoe balik eta ge teu ngalakukeun naon-naon ukur boboncengan. Ngan pedah kulit karena jauh ka taman langit. Kapanggih ku ibu. Nepi kalakat dasar eta awewe teu ngahargaan kana alusna salakit. Hareupeun manusia 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan bawa ka hareupeun Allah 1000 kagorengan leungit ku hiji kaalusan mata artina bapa kudu mukhlisina lahudin ibadah mah kudu karna Allah ulah karna manusia hareupeun manusia mah moal bisa nuhun acan tapi kahartos teh ada teh beuge ngalakukeun sesuatu kudu karna Allah nya ulah karna jelema hese nuhun acan jelema ayo gitu nah saha eta Nabi Muhammad bro Nabi dek ini sholat subuh beres sholat subuh Nabi minta tuangan ka Aisyah aya tuangan aya kamu saha ya Rasul di juru kota Mekah kami panggil jeung Yahudi tapi lorong karunya kempling patuanganana kami hayang nulungan maka atuh ya Rasul di sana Yahudi lorong bae catet katana Yahudi lorong ku Nabi ditatap jeung diusap lapar anjeun lapar koyong tuang dihuapan ieu Yahudi lorong dihuapan geus wareg malung bobongok Yahudi anjeun teh pemuda alus ngantong deukeut jeung ngaran Muhammad teh jelema gelo Muhammad teh jelema teu ceureuh Muhammad teh jelema pikageuleuheun tukang sihir bebeakan bayangkeun Pak hate Nabi seperti kumaha bener isukna Nabi menta deui dahareun dibikeun dihuapan 15 tahun Nabi mere kadaharan Yahudi lorong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lorong pertanyaan ke bapak pertanyaan ke ibu andai kata bapak mere dahareun ka tatangga ngagoreng bapak isuk mere lima alus pangaosan ti bareto teh alus teurak norah alus cing ayeuna bapaeun ieu. Lamun bapak barang bere ka tatangga mah hina bapak lamun dasar bebeakan. Kinten-kinten enjing bade ngahuapan deui mah. Sarwana. Ari kitu mah. Ari urang umat saha.
mun bener umat Nabi Muhammad teu pernah minta nuhun-nuhun acan batur, bahkan batur goreng ka urang, Nabi mah tetep nyieun kahalusan ka batur. Jadi pertanyaan, ada urang apa? Oh, umur ngaku ya. 15 tahun Nabi mereka naharan ka Yahudi nu lolong, 15 tahun oke Nabi dicaci jeung dimaki ku Yahudi anu lolong. Balikeun ku bapak jeung ibu. Eta teh bebengok maneh. Ngarana siap cocok. Bae tong disebut ustaz, ngarana. Eta teh bebengok maneh ngarana. Bangun abdi, barang mereka tetangga, tulis tentang ngomong ke abdi, dadak mereka ustaz bro. Alek pak, ngakulah disalahkan, namun isu dikubur setan, di entry, berarti abdi. Awal, tujuan waktu itu. Berarti orang teh barang mereka batur lain karena Allah, tapi hanya sebatas hayang ditimbang balik ku batur anu dibere ku urang. Bener. Allah mabutuhna ilahna. Karena kuring, datang kan dia no ikhlas mah temandang duit abis ceramah kan dia hati ikhlas mah temandang duit. Nah isuknya ulang deui tong dibayar datang mah jadi ya Pak Ustaz Pak Kiai Pak Jangan pameresankeun HP-na langsung berbayar. Nabi Muhammad Rasul ceramah di daerah Doma aya nu miskin. Ceuk nu miskin ya Rasul naon eta Doma kumaha ceuk Nabi anjeun hayang kantengan heujuk rezeki anjeun. Karena kuring di banan kubu ela pegang di jalan dibikeun mah. Bu, leuwih hade balik dah. Bakades ieu hate jamaah goreng sok atuh ibu teh melati lain goreng ustaz nana kok beungeut mane bae beungeut duit berarti secara ekonomi kuring sadar kuring lain nabi kuring lain kudu disayung kuring lain dipuja-puji lain saha atuh kuring jeung bapak teh sarua kuring jeung ibu ge sarua mata kurang mah sarua malah lebih era itu dari sodako abdi nyamba inna sodako talil fukoro sodako yang sodako teh hiji mah rezeki nu geus aya mulun rezeki nu can aya tong keun sangsara lantaran sodako ibu teh asuh kana hate bahasa isu teh masjid kasumbang yakin kabere fakir miskin katulungan gerakannya uring ngadalil poe ieu ge ibu abdi teh lain sodako nu pugu mangan dudut ladang sodako karena kita berdoa teh bakal beres salam teh bapak aya muda Pak Ustaz cenah ieu mah dus sedekahna kalau ditambah buburi da butuh balikeun kana awak bapak balikeun kana awak ibu carita jiga bodor tapi unggul sarana naon eta ilmu urang boro-boro ditambah ku batur ku awak sorangan ge geus ditolak ilmu orang boro-boro ku batur ku awak sorangan ge ditolak nya modalin infak nya modalin tahajud nah unggal penting HS wae kumaha kalau teu ka batur tahajud sia heula nah hati bener sodako malali ngomong sodako apakah jeung gebrok nanti awak urang sodako lamun henteu boro-boro ilmu urang ditampa ku batur ku awak sorangan ge geus teu ditarima well Sebenarnya ilmu mah, tetapi ilmu Kawatna 20, nadana 5, parumpung, baca Bapak. Kawat 20, sifat wajib Allah 20, sahan bawana, sunan gunung jati Cirebon, tata Sunda. Naon 20, sifat Allah, wujud tidak bapak. Yeah.